Salajengna waqala jeung parantos ngadawuh sa Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sing sajalma jamaah anu ngalekuy itu man zaujatahu ka pamajikanna itu man indal haidi dina nalika haid pakaan nama jamaah mangka saanyanyana eta saperti ngalekuyna itu siman ummahu ka indungna itu siman sabina kalawan 70 naonana marotan balikanana atawa sabina marotan kalawan 70 kali. Al hadisa geus nyaritakeun kana ieu hadis au kama atawa saperti hadis qala anu geus ngadawuh Kangjeng Nabi. Napisatun dzaripatun suila ditaros saha ba'dul masyayikhi sapalina pirang-pirang guru anni amid dunya tina pirang-pirang nikmat dunya kam ari sabaraha eta hiya ari itu ni'amud dunya Fa'ajaba mangka ngajawab itu ba'dul masyayikh bi annaha kana sanyanyana itu ni'amid dunya eta kasiratun loba layahso moal kaitung naon ada duha bing bilanganana itu ni'amud dunya. Qala ta'ala tos kakitu lah. Kagok ketang qala parantos ngadawuh Allah ta'ala anu malur Allah wa ing ta'uddu jeung lamun rek ngitung-ngitung aranjeun nikmatallahi kana nikmat Allah la tahsuha mangka moal rek kaitung itu nikmat Allah. Nah sakieulah saterasna saur musonib qala sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh Kangjeng Nabi kumaha dawuhan Kangjeng Nabi nyata sing sajalma anu ngalekuy ka pamajikanana dina nalika keur haid itu pamajikanana mangka eta saperti ngalekuyna si man ka indungna malah naudzubillah nya. Jadi jalma anu ngalekuy ka pamajikanana bari jeung eta pamajikanana teh keur haid ta eta teh saperti ngalekuyna si eta jalma ka indungna bari jeung 70 kali malah bakat ku ulah-ulahna nya dosa gede gitu disaruakeun jeung disapertikeun ngalekuy ka indung gitu 70 kali naudzubillah nya. Kumaha atuh da cenah abi mah tekiat cenah hoyong ayalah alternatifnya bisa tah kana keleknya bisa dicepetkeun dina kelek atuh atawa kena pingping gitu atawa bisa pan ku leungeun pamajikan gitu jadi ulah kana eta lah ulah dilekuy pokona mah tah ieu teh sapertinya saperti ngalekuy ka indungna 70 kali ulahnya keur haid mah kumaha cenah anu pernah. Nah mudah-mudahan atunya sing aya dina pangampuran Allah gitu nu pernah. Al hadis kana ieu hadis sakumaha tos nyarios Kanjeng Nabi kana ieu hadisnya. Saterasna suila ba'dul masyayikh tah ieu beda deui bahasan parantos ditaros sawareh pirang-pirang guru nya guru musonib tina rupa-rupa atawa pirang-pirang nikmat dunya eta teh sabaraha hiji cenah. Jadi pirang sawareh beberapa
guru-guruna musonib teh pernah ditaros pertarosanna kieu sabaraha hiji cenah aya sabaraha ari pirang ari nikmat dunia. Tah maka ngajawab Ba'dul Masyaikh sanyanyana ari nikmat dunia teh eta kacida lobana sehingga moarek kaitung eta bing bilanganna itu nikmat dunia gitu. Bakat kulobanya nikmat dunia saperti mana seperti anu gede nya ayeuna urang sehat gitu. Eta nikmat dunia atawa bisa ningali gitu, bisa ngomong eta diantarana nya nikmat dunia. Moal kaitung lah pokona mah cenah bakat kuloba. Saterasna Allah Ta'ala ngadawuh wa in ta'udu nikmatallah la tahsuha. Lamun rek ngitung-ngitung kana nikmat Allah maka moal rek kaitung itu nikmat Allah. Nah kitu dina Al-Qur'an nya. Urang mun rek ditaliti meureunnan hiji-hiji misalna aya peneliti nya rek dihitung nikmat rupa-rupa nikmat Allah nya. Wah hiji misalkeun hiji nya bisa lumpang, dua bisa dahar. Wah satuluyna we moal rek kaitung gitu. Bakatku Maha Rohman Rohimna Allah gitu nya, Maha Bageur. Moal rek kaitung pokona mah lah. Tah gitu. Kantun walakin a'dzamuha wallahu alam bisawab.